Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng sumping kasadayana anu sami-sami bade ngeluuhan acara Nieling Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2006. Insya Allah, ieu acara Nieling Poe Basa Indung teh baris dilaksanakeun unggal tahun sareng bade janten garapan maneh paguyuban panglawungan sastra Sunda. Peryogi kauningan rehna ieu acara diayakeun ku PPSS teh maksadna teu aya sanes hoyong nyebarkeun informasi ka masyarakat kabalarea sanes mung ka urang Sunda wae nguningakeun rehna basa Indung teh kalintang peryogina dina kahirupan sadidinten margi tina basa Indung pisan nas-nasna budaya baris kawariskeun ka rundayan urang. Mugia dinten ieu janten hiji tangara budaya kasadayana dina nanjeurkeun jati diri bangsa, jati diri budaya khususna basa Indung urang sarerea, basa Indung anu kedah dijunjung ku urang sadayana. Dina danget ieu simkuring ngaturkeun nuhun kasadayana anu parantos ngarojong dugi ka tiasa lumangsungna ieu acara danget ieu. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Basa teh rea rupa dikedalkeun ku pirang-pirang sora. Sapanjang sajarah manusia kacatet puluhan ribu basa nu kungsi dipake ngurunyung tina tatapakan budaya mekar dina selerna sewang-sewangan. Urang remen ngadenge beja-beja nepi ka keueungeun ngeunaan tumpurna hiji basa. Upamana wae kacatet dina buku Language Death anu ditulis ku David Crystal. Cek hitungan Crystal 100 tahun kahareup tina 6.000-an basa di alam dunia nu kiwari masih keneh dipake 50 nepi ka 80% bakal musna kagiles mangsa. Minangka gambaran basa nu rek tumpur di wewengkon Alaska aya nu disebut basa Eyak. Kiwari nu bisa jeung ngarti kana eta basa teh ukur Mary Smith nu nini umur 88 tahun. Anak incuna kabehanana oge marake basa Inggris. Mun Mary Smith maot, basa Eyak oge tangtu milu ka kubur. Poe basa Indung nu ditetepkeun ku UNESCO mereka sempetan kasakumna panggeusi dunya pikeun miara jeung ngarumat basana sewang-sewangan. Summer Institute of Linguistics salah sahiji lembaga nu nalungtik kaayaan basa di sakuliah dunya ngabagi basa jadi 3 golongan tumasar kana reana panyatur. Basa anu panyaturna leuwih ti 10 juta, basa nu panyaturna 3 nepi ka 10 juta, jeung basa nu panyaturna 1 nepi ka 3 juta. Basa Sunda kacatet dina golongan kahiji nomor ka-32 tina 6.000-an basa di sakuliah dunya. Nilik kana reana panyatur nu nepi ka 27 juta. Saknyana basa Sunda potensial pikeun hirup kalawan walagri marengan usikna jaman.
Tina 700 genep basa di Indonesia, basa Sunda aya dina hitungan kedua sanggeus basa Jawa. Om Swastiastu, yang nyaman Sukrado, yang ampun selain di Bandung, ya piring bumi parahyangan Bandung. Malih, nu masih tiang ngangon baso memen tiang rumah di Bali. Basa daerah basa Jawa mboten kula tinggalaken, soalnya kula yen ngajari anak kula nganggo basa Jawa. Yen wonten mriki tergantung kalian sing ngajak ngobrol Sunda nggih Sunda, wonten Jawa nggih Jawa. Oke. Lama le robet gua. Robet apa ini? Belanja besar. Belanja robet gede bagi apa kawan? Tahu apa kawan? Basa Inggris, Arab, Jepang jeung Cina nepi kadanget ieu jadi basa nu pangpentingna di sakuliah dunia. Tapi eta teh lain kacindekan nu saklek turun teu bisa diongget-ongget deui. Majuna ilmu pangaweruh di hiji nagara bisa milu mengaruhan kana kamekaran basa di eta nagara. Basa Inggris basa sajagat, global language atau international language. Lantaran bisa dipakai nerangkeun rupaning pangawuruh pangpangna dina widang sains jeung teknologi. Hiji basa bisa paeh lantaran kalindih ku basa-basa sejenna. Ari cek catatan UNESCO, titik aman hirupna basa teh upama panyaturna leuwih ti 100.000. Lian ti eta, bancang pakewuh saperti perang jeung musibah alam milu mengaruhan nyirorotna hiji basa. Indung nu mimiti ngawanohkeun barudak kana basa. Ninggang di kulawarga nu diwangun ku dua seler, pasoalan basa Indung teh bisa jadi bangbaluh. Urang Sunda nu ngarangkep ka seler sejen sawareh mah mapagahan barudakna teh ku basa Indonesia. Mira nu ngarangkep ka urang Amerika nepakeun tilu basa di lingkungan kulawargana, Sunda, Indonesia, jeung Inggris. Ku ayana lingkungan nyari sang kakak teras sareng patandi aya rencangan sumping teras ka rencangan di bumi nilarang tetep bahasa Sunda eta nyerep gitu ka murangkali. Margi murangkali mah otomatis nyari sang ramana otomatis bahasa Inggris. Terus nyarios ka abdi bahasa Indonesia, kadang bahasa Sunda. Kumarti abdi dibiasakeun di sana. Enggal libat heula. Terus pengenakeun itu terus gitu. Kan alami. Keur anu basa indungna basa Inggris mah sigana teu sabaraha melang basana baris musna. Andrew, warga Amerika nu jadi guru basa Inggris di Bandung, nepikeun pamanggihna ngeunaan basa Indung. Pangken Abdi Andi di Amerika Serikat. Congratulations on Mother Language Day. My mother language is English. I'm not worried about the fate of English, but in Indonesia, which is so rich in many language and dialects, I hope that the variety of mother tongues can be sustained and will continue to enrich the many cultures here. As an English language teacher in Bandung, I understand the demand for learning a global language, and Indonesian already serves as a very useful national language. I hope people will continue to value and find meaning in their own mother tongues so that they will remain vital in our increasingly interconnected world. Rea bangsa ti seler sejen nu geus bulan malen cicing di tatar Sunda. Najan basa sapopoena geus robah, tapi angger keneh magehan basa karuhuna. Surya di Sastra, warga Tionghoa nu geus lila dumuk di Bandung, masih keneh lancar nyarita basa Cina. 我爱这土地，爱情。假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。这被暴风雨所打击着的土地。
Di sakola, barudak diwanohkeun deui kana basa sejen, luyu jeung nu diajarkeun ku guruna. Sanajan di kota mah panganteur di sakola teh ku basa Indonesia, tapi di sawatara wewengkon tetar Sunda, basa Sunda masih kene dipake ngajar ke barudak. Sadayana ya subriji? Nah, nyata kahiji. Mun ngadenge barudak nyerita lain ku basa Sunda, tangtu lain hartina basa Sunda geus ditinggalkeun ku barudak. Di kota gede seperti Bandung, remen kasaksian barudak nu nyarita ku basa Indonesia. Tapi di pasesian mah hampir kabeh barudak teh masih keneh ngagunakeun basa Sunda. Supriyatna, guru di Jatinangor, welasan tahun ngajar barudak. Boga pamadegan yen urang lembur mah masih keneh satia kana basa Sunda. Ayana kahariwang basa Sunda bari leungit teh pancek urang kota eta teh nya. Urang kota teh sok ribut sorangan gitu. Maranehanana anu boga tulupan, maranehanana anu boga hitungan, boga kahariwang, nyekel statistik, logika, data. Tapi maranehna sorangan nu mirucaan ngaculkeun karena bahasa Sunda. Henteu make bahasa Sunda katut anak bojona, katut kula wedekna. Nu di kota anu ieu teh da anu di lembur mah da nu di lembur mah teu karasana naon gitu da. Malahan urang lembur mah teu pati pahamun, teu nyarahun yen aya basa teh sok aya paehna gitu. Perlu ari diayakeun tarekah mah. Mun ngubarannya mah ngubaran ngan urang kota nu kudu diobaran teh. Da hari da urang lembur mah walalagri lah bahasa Sunda teh nya henteu kena ku kahariwang teu kena nyarita bahasa Sunda we sapopoe teh. Berkahna teh deui, basa Sunda lain saukur dipake basa lisan hungkul. Eyeubna media cetak basa Sunda, boh nu anyar boh nu heubeul, jadi salah sahiji ciri yen basa Sunda walagri keneh. Radio jeung televisi masih keneh mayeng midangkeun siaran basa Sunda. Atuh buku-buku basa Sunda, najan teu ngimbang jeung jumlah masyarakat, masih keneh medal tur dibaraca. Tangtu beki regreg mun basa Sunda bisa marengan rengkakna zaman, ngarah bisa kawariskeun ka anak incu. Palias teuing kalidih mangsa, henteu milu kana berendelan basa-basa nu baris musnah. Aya hiji kagiatan anu dipatalikeun sareng bahasa. Hari Bahasa Ibu Internasional. Salah sama ngalangkungan festival drama bahasa Sunda anu tos ka salapan kali ayeuna teh sami juga nama sasaran nama hayong ngaronjatkeun generasi, hayong ngaronjatkeun generasi di ngagunakeun atau napi ngamulai miara bahasa indungna gitu. Rasa basa namper na dasar kalbu, gumalindeng dipirik kending jajangku, kalan-kalan kumuruh nembragan wanci, kalan-kalan lir harewos muhalon kasih jaman. Kalimah rintih, kawas angin umiliwir nyoram mangsa, kecap jeung kecap, marak bak ngarembang mangka.
Abdi Eko Patrio mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional ya. Selamat buat PPSS. Eko Patrio, alah hebat. Abdi Krisdayanti dan mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari. Sukses buat PPSS. Halo, saya Cornelia Gata mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Sukses buat PPSS.